Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Allahu a'lam bi muradihi wa ma 'alal ladzina yattaquna lan orana iku tetep ing atas yang akeh kang pada wardi alladzina kabai Allah ing Allah. Hisabihim saking hisabanane alladzina al-khaidina tegese kang olok-olok kabeh min syai'in siwiji-wiji zaidah utamin iku zaidah idza jalasuhum tatkala luluhan ya alladzina kabehum tegese idza jalasuhum tegese tatkala luluhan ya alladzina kabehum min walakin alaihim lan tetap iku tetap iku wajib ingatasi alladzina zikra utawi ngelingi tazkiratun tegese ngelingi lahum gadwe khaidin wa mawa'izatun lan mituturan la'allahum mana wa ya khaidin kabeh takuna iku waradi ya khaidin kabeh al-khawda masih keneh nyaritakeun tentang dakwah Kangjeng Nabi Muhammad terhadap orang-orang Mekah, kufar Mekah. Jadi lamun urang nyaritakeun ti awal tentang dakwah Kangjeng Nabi, imimiti door to door datang ka fasda di matumar, datang ka Kangjeng Nabi jelas-jelasan tatap bangsa-bangsa Mekah, kafir-kafir Mekah teh lain iman ka Kangjeng Nabi. Nu iman mah hanya minoritas jeung kalangan-kalangan milo, kalangan rendah, bangsawan, hartawan, jutawan mah tetep bae teu percaya ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi diangkat sebagai Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Teu percaya. Aya nu jero hatena mah percayangan sombong, aya nu jero hatena mah percaya sabenerangan ujub, aya nu memang bener-bener teu percaya. Jadi geus campur-campur bae pokona mah teu ibadah ka Kangjeng Nabi teh campur-campur. Nu jelas mah sombong jeung ujub. Nu digugulun ku manehanana lah Muhammad budak kamari masih ngomong pangeran. Muhammad budak kamari sakola henteu nulis cilok eta aya ngaganti pangeran urang. Pangeran nu kurang disesembah kurang kumaha seremna cenah. Duduk nyangan pangeran nu sejen deui mah jauh deui pangseremna di dunia waktu naon diganti ku Muhammad. Haju teu kadolo deh urang hese ngomong jeung pangerannya nama. Macem-macem bae teh Muhammad. Budak kamari sok aya puyeng we mah. Si Muhammad. Kunaon aju kikituanan nya. Si Muhammad dikitu-kitu tah ku masyarakat. Terus Kangjeng Nabi naik. Dakwahna teh lain eureun Kangjeng Nabi teh terus. Bahkan nu kamari dicaritakeun seolah-olah ancaman wahai ahli Mekah andai kata teu iman ka Allah sebagai Tuhan, sebagai pangeran, teu percaya pula sebagai utusanana, deuleuhkeun ka Kangjeng Nabi. Ieu bakalna disiksa di luhur jahanam. Kuat aja orang Mekah. Mad ulah ngomong bae, datangkeun apa? Datangkeun mah mun galedeg hayang nyaho galedegna, mun batu hayang nyaho batuna, ayeuna mah sok ngomong bae sia. Kangjeng Nabi disiksanan we nu kada kos kitu. Tetep bae Kangjeng Nabi dakwah terus. Masya Allah. Jadi lain naheun
Rasul teh. Nu mantak sebagai penerus Rasul, ulama ngaranna warasatul anbiya, lain dakwah haji meuli Fortuner. Dakwah teh haji meuli Innova. Eta deuleu tah. Urang mah can jorang di Ciduhan. Kangjeng Nabi mah di Ciduhan. Urang mah can jorang di halangan. Kangjeng Nabi mah di halangan. Urang mah can jorang dicaci maki. Kangjeng Nabi mah unggal menit, unggal jam, unggal poe dicaci maki. Kangjeng Nabi mah terus-terusan dianiaya, mimiti dicaci, dibaki, diciduhan, dijaga di halangan. Eta dakwahna Kangjeng Nabi. Urang mah kuaris sebagai ulama warasatul anbiya kakarak dia omong lah. Dak si ustad kakarak jadi ustad 2 poe bae geus kejem jasa ngomong. Goh, salah sadek-dek bae. Jadi bae kada ge ustadna. Perebe ge. Perebe sakirna. Urang emang aduh teu ngomong teu ngaranna perebenya. Oh, atuh emang masyarakat yang perebe sarua. Oh, geus bagus lah perebe urang. Ye, blon kabehan. Ustad ngakos kitu, atuh masyarakat lagi emang ilmu ngaji ieu, atuh perre. Masya Allah, dakwah urang mah takos kitu tah. Di samping dakwah Kangjeng Nabi dicaci, dibaki, diciduhan, dihalangan, dianiaya Kangjeng Nabi teh, deui di imah tangga teh hese jang dahar. Aya dahar korma hiji doang sore macan boga. Aya dahar sore isuk macan aya. Masya Allah. Tapi eta kapan sauyunan Siti Khadijah mangabantuan jasa kana dakwah Kangjeng Nabi. Kebelah dieuna Siti Aisyah pohara jasa ngabantuan dakwah ka Kangjeng Nabi. Datang ka milu perang pan Siti Aisyah mah sebagai palang merah jeung istri-istri nu lain. Jadi berarti memberikan support anu luar biasa ka Kangjeng Nabi nu mantak berhasil hakikat mati Allah tapi lingkungan rumah tangga Kangjeng Nabi ngahayukeun kana dakwah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang lain kan ka mana? Ngaji. Di mana? Musola itu tuh aya sabaraha urang ngaji. Aya 20-an. Cek pamajikan ka. Emang ieu di paraban pukul bae anak. ngaji berkat tilok meunang naon tilok meunang itu pikir anak-anak kada ka hulu kamari mah kopehna nomor genep ku 12 pan sia atuh kos kitu atuh ieu pancen sia ngadukung bae atuh ieu dahar pikiran deuleu tuh batur mah jadi kiai teh geus boga sekupi dapur geus rapi ai kakak kos kitu aja atuh kudu-kudu mah ngojek aduh Gusti Allah mulai nyana geus balik geus teu nyaman geus balik teu nyaman balik ngaji teh mun balik ngaji teh pan anu nyaman mah pamajikan datang ka urang tos ngaji ka capek meureunnya yang minum naon pan ngeunaheun ku sakitu bae ge tah diuklah ka istirahat ngeunaheun bawa kepikiran naon tenang ieu mapan pamajikan urang balik di mana sih ieu pamajikan di kamar eueuh di dieu ka mana sudah insyaallah kadanan ku ngabagyakeun ai datang teh karek datang ka semolok abak lah di mana bae hangkul gitu lah pemikiran budak pemikiran pemajikan kalaparan kalanti ya mantengeun aheun teh senep kana jantung senep kan asana kudu dioperasi jantung tetet teh sauyuna nu mantak santri mah kawinna sing hade ulah pilih lantaran ieu perjuangan luar biasa hiji pilih nu galis dua nu pinter tilu nu sugih geus teu meunang eta ulah kawin jomblo bisa sia ese anu ngahayukeun anu noel ka lain boga mingguan di musola itu teh pan atuh kakak tenang-tenang bae sararang lah ieu bangun deuk hujan hujan sakitu bae ge kak berjuang kak sugan bae kakak nu berjuang kula ge di akhirat kabeleteran ya baju ya pakai ya tah baju tah sorbana tah bajuna tah geus kira kan itu tah pan waduh eta pamajikan hebat jasa tah hebat di malain kak kunaon emang teu ngaji hujan mending ulah lah yang kunaon gitu riris kak bloon tah pamajikan tah lamun aya pamajikan kosit candung aduh kurang
memberikan putih. Jadi urang sing hade itu dakwah neangan nu sapagodos, neangan nu sauyunan, urang seperti omong-omong teh di Bandung mah kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Neng dibawa ku salaki kalian cocopet ge, neng kudu milu bae. Oh, budak yang cocopet mah leutik, tapi kudu milu bae. Eta teh hartina sauyunan ulah aya kitu perjuangan salaki teh perhatikeun ku pamajikan abeh agama lancar. Ngeunaheun lamun sauyunan mah. Mentak kudu sakupu. Santri kawin ka santri deui. Ulah santri kawin ka dokter anda. Santri kawin ye pikiayeun ka karyawati egle. Atuh nu ieu berjuang dunia, nu ieu berjuang akhirat nina. Berkesinambungan. Masya Allah. Oh, ara rese. Ieu Kanjeng Nabi teh mimiti diomongkeun ku urang Mekah. Kabeh sabekah ngomongkeun Kanjeng Nabi. Ku keheul-keheulna ka Kanjeng Nabi dicaci maki di hareupeun Kanjeng Nabi. Tetap tegar Kanjeng Nabi. Saenggeus dicaci maki teu cukup sakitu urang maka nyijuhan ka Kanjeng Nabi, ngareuhakan ka Kanjeng Nabi. Teu cukup sakitu dihadang Kanjeng Nabi dalam rangka dakwah. Tatep bae Kanjeng Nabi mah dakwah. Masyaallah. Iyalah hasil dakwah Kanjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para wali-wali Allah. Datanglah ke bumi pertiwi Indonesia, timbul para wali-wali. Nu terkenal di urang adalah wali sanga Cul ka Banten, putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah, ialah Syekh Maulana Hasanuddin. Tak ieu urang kabehan tah hasil dakwah maranehanana babad Banten. Ya Allah, ya Rabbi, mantak Syekh Maulana Hasanuddin lempang ka dieu teh ka Kronjo, lempang terus ka Mau. Baheula teh nya tah teh Maulana Hasanuddin teh ngan datang ka Mau doang. Tadina di kesempatan, tah dihalangan. Weh, ulah ka ditu ge. Ulah ka ditu cenah. Di ditu mah aya lukah kobok. Jadi kan kamu bantak coba ge anu kadatangan kalengkahan ku Syekh Maulana Hasanuddin lisan Quran. Urang mun ngadenge urang Korojo tukang sapedahna ge tukang becana bae ge masyaallah pase sungutna. Urang ka dieu tuh ka kampung gunung ka Mau nu teu belajar ngaji na ge teu bisa. Teu pagon teu ngaji mah. Ngan ngaji tere. Lisanna teh tere. Madak kula pernah nanya ka almarhum Bapan beda amat. Lisan urang Mau kampung gunung kadinya teh terus ke Kronjo kresek. Teh lamun urang ngomong teh jangan ngadekeun ngaji Quran kok pase oh Maulana Hasanuddin baheula ngalalakonna tepi kadinya. Terus balik deui. Oh teu kadieu teh ka Pasar Kemis. Henteu cenah ka Pasar Kemis mah. Aduh, nya. Ngan haduna turunan Maulana Hasanuddin lain cicing di Mau, cicing di Pasar Kemis. Menangan mana coba sih ayo. Ya Allah ya Rabbi, nya beda tah. Berarti lain lalangan eta teh babad Banten teh. Tah ieu teh urang berkah mantak. Saha nu teu terpanggil ka Banten? Saha nu teu terpanggil ka Banten kabeh teh asana di urang mah. Asal teh ieu urang ka Banten urang mah barokahna. Sal panen urang ka Banten yuk. Ka Banten. Terus da naon bae kita naon urang hasil maksud urang ka Banten heula, urang ka Mekah urang ka Banten heula. Umroh orang ka Banten heula yuk kabelah dieu nama pohoan berkahna urang meuli sawo ka Banten yuk meuli emping yuk berkah pindah ka sawo pun urang teh hayang ketenangan sebab Syekh Maulana Hasanuddin sok nenangkeun manusia tentrem urang di deukeut Syekh Maulana Hasanuddin, tentrem urang di deukeut Syekh Maulana Yusuf, tentrem di penerus-penerusnya aya bae jalan keluarna adem. Sagala rupa aya jalan keluarna bae. Hayang kawin, bebeja, teu kebel kawin. Hayang maju usaha, bebeja, teu kebel baraju usaha. Ieu hayang nyandung, teu kebel acak-acakan.
teh bisa mecahkeun melalui batin doa tenang. Urang ka Banten ka kiaina urang geus teu tenang, bari urang ka Banten di Banten lagi geus teu tenang. Zarah encan naon encan, plok 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 plok. Blok 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 sodakon namang blok 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 aing jarah encan naon encan ribet da imah kos ieu blok 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 geus beres urang minta ieu atuh sia ieu blok 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 aju budakna puyeng mana aya ketenangan urang jarah kadinya encan naon encan nu buru-buru tukang geus aya deui ieu si jarah kumaha jadi ku ari mah zarah ka kiai geus teu tenang sebab dibere proposal kreditan. Jarah ka kiai teh diajak kampanye ku kiai. Tinggal muridna mah moal jarah aing mah ka guru aing kulan kampanye gongkar. Sial ta guru aing, bloon ta guru tuh. Ka kiai na ka guruna sial-sial tolol ta murid. Dia tumpungan ki guruna nu bloon. Itu teh mah nu tolol jeung nu bloon bae burung. Tah, geus teu tenang, geus teu nyaman. Bari hayang nyaman ka kuburan, di kuburan geus teu nyaman, acak-acakan Banten. Banten urang ieu teh aruhun urang ieu teh penyejuk jeung penenang urang ternyata begitu urang ke Banten teu nyaman. Berarti urang Banten teh geus teu kahilman ku batin Syekh Maulana Hasanuddin. Pakia-kia Syekh Maulana Hasanuddin mah ieu makrifat ka Gusti Allah. Manusia sekitarna makrifatan adalah ka sultan, makrifatan ka dunia, makrifatan ka jabatan, pakia-kia. Akhirnya ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh jadi jembatan jangangan dunia. Urang nu datang ka dinya pek bae teh urusannya tapi urang nu datang ka dinya teu nyaman. Ribut sidang-sidangan, hanya urusan kotak. Bere habak sering hiji kotak. Urusan kotak doang. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah Banten urang. Maulana Hasanuddin Nasri bayang maot Syekh Maulana Hasanuddin henteu wali nu mantak burul-burulan di mana ge teh teu maot. Ya kuburan anu aya di deukeut imah urang mah henteu burul-burulan. Di titah jarah ge anak jarah tuh teu hayang. Anak kabeh teh aya jarah kudu batur. Berarti lain ahli Allah. Itu mah jelas ahli Allah. Maot atuh henteu ningalikeun geuna ka anak judu teu budak ribut kotak cenah. Lain hayu ngaji kena nyaho ka Gusti Allah budak dideleukeun ku Shahibul Maqbar masyaallah tuh sia nu datang di berbagai daerah Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh urang Banten Tangerang Bogor kabeh daratang ieu teh hayang nyaho ka Allah ai sia sakelilingna ieu pohoan ka Allah endahan perbut ngomong Syekh Maulana Hasanuddin minimal Hasanuddin nu aya di dinya ngomong eta ya nah iyalah berkat perjuangan para wali baheulana Kangjeng Nabi na kos kitu nah iyalah penerus para nabi disebut ulama kudu teger kudu kuat mun aya nu ngomongkeun ulah diambil hati introspeksi aya nu ngomongkeun teh mun aya nu nyaci maki introspeksi tapi terus berjuang mah boh di jero imah tangga di luar terus perjuangan teh ulah heureuh maju agama ieu mah salah anu ngomong ngereuna soalna geus yang mah ieu kumaha pondok pesantren kieu bae mah jangan teu maju santri sapirangan aya 30 20 kadaleuna ge teu maju padahal maju mah lain loba jeung saeutikna jelema nu ngarasakeun kana kanikmatan ilmuna kahilmanana sejukna jang naon kuantitas loba ge aya acak-acakan mah tapi nyana kadorong-dorong pondok pesantren Gosip teu maju ieu yayasan ieu proposal tinggal tanda tangan dong ayo ka dituna mantep sia iya teu pengurana ieu mah pondok pesantren kuliah gampang dimodalkan ku aing sia itu kuliah teh ulah ngomong naon di Indonesia mah gampang sekali dua kali sia jadi DRS aing tanggung jawab aing di hareup babari atuh kula bae boga babaturan nu tadi sagunung sadalam di pondok pesantren kuari boga DRS kabeh terus ditanya eta boga DRS ngomong gampang mah si atuh naon
kos kitu mandeg di dia perjuangan. Ya Allah ya Rabbi kadanan cara wali mah berjuang di dia geus kajian masjid indit wali berjuang deui di daerah-daerah anu tarahal hayu kena nyahuan ka Gusti Allah hiji dua tilu opat kajian mushola titipkeun indit kadanan ku kitu kan mantap urang teh kudu neuleuh berkeberhasilan agama teh di mana ieu teh apakah ku kieu kos aing apakah kos batur ieu dia berhasil teh wali sangat teh kumaha teh wali sangat teh diteruskeun ku para wali-wali kok berhasil hebat ieu ku modal kos ieu berhasil apa henteu jadu kos kitu mah sakadar meuli motor meuli mobil meuli dapur doang berhasil apa henteu murid ambalaya ribuan tapi pan mana muridna ge salat subuh ge henteu ditanya pan siapa sholat subuh guru lagi tilok ya Allah ya karim Masya Allah ini perjuangan Islam nah kanjeng Nabi dakwah terus mata kaumna iya wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq begitu kanjeng Nabi dakwah nyingsieunan sakumaha kamari bakal diturunan azab di mana teu percaya ka Gusti Allah teu percaya ka dirina bahwa dirina diangkat sebagai rasul ta eta teh terus bae kaum tenang tangan mat lah siksa-siksa segala guludug segala geledeg segala batu segala tsunami ayo atuh loba omong datangkeun coba ka di batu-batu atuh coba aing hayang nya kasaksian ku aing wah raja serta jadi wa kadzdzaba bihi ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad atawa di dieu mah ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim qaumuka kaum anjeun Muhammad padahal Al-Qur'an teh Allah aku bener anjeun teh dakwah diangkat jadi rasul ku kaula cek Gusti Allah dibere mukjizat Al-Qur'an sampaikeun eta Al-Qur'an begitu disampaikeun instruksi-instruksi Gusti Allah melalui Al-Qur'an tapi kaum Mekah teh khususna nah ieu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul dipercayakeun ka Al-Qur'an mantak ulah kaget lamun diden mak mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus di Amerika mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge yang geus ulah kaget ulah kamari samemeh dicaci maki Kangjeng Nabi emang terjadi kumaha kitu tah tentara Amerika teh keur aya di Irak Quran teh ya Quran dibeli ku jana dicopotan ku jana ditendang di hareupeun kam Amerika diliek-liek ku tentara Amerika sanggeus diliek-liek diciduhan ku tentara Amerika teh sanggeus diciduhan dirobek-robek Al-Qur'anul Karim lain Kangjeng Nabi na kakarak Kangjeng Nabi na taun ieu waktu keur perang Amerika jeung Irak Quran teh seperti eta emang kumaha kitu teh diberitakeun mereka dia lantaran negara urang negara emri jadi informasi kitu teh masih memanas kita boleh disampaikan ku ari lain rek memanas supaya nyaho penghinaan orang Yahudi orang Nasrani terhadap Al-Qur'anul Karim seperti eta kaget urang henteu nah atuh turunan baheula turunan Abu Jahal dia tuh terus anak beranak turunan Kangjeng Nabi habaib atuh loba anu turunan ilmuna ulama ngajabreg sadunya atuh turunan Abu Jahal ge loba teu kudu di Amerika di Cikupa Jaya hehehe sabarungka kumaha turunan Abu Jahal teh di Cikupa aya di Pasir Gadung aya di Sepatan aya acar kami bawah anak buah Abu Jahal doang ih sabarungka kumaha kitu Masya Allah loba wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad ngabohongkeun tah di kam-kam Amerika teh dilieka disoek-soek diciduhan bahkan diisikan Al-Qur'anul Karim disaksian ku orang Irak mentak orang Irak mah moal mundur sajeungkal acan moal mundur pokoknya diperjuangkeun sebab kadeuleuh ku mata sorangan penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim ngahina Al-Quran, ngahina Kangjeng Nabi, ngahina Allah. Kurang lu memperjuangkan anak baik sakit. Ya itulah hese-hese. Ya Allah
makan kos gitu modal neraka sana tak budak keluarga ge geus boga pikir neraka sana ai diirak mah tuh geus kadeuna takos itu ya Allah ya Rabbi namun urang kitu muka internet teh emang kieu osok ngomong doang mah bakal aya ya kan nah ieu penghinaan ulah kaget ya baheula lagi ieu wa kadzdzaba bihi qaum ngabohongkeun ka Al-Qur'an hau anjeun Muhammad berarti ngabohongkeun teh sembarangan nangtangan ka Al-Qur'an teh kumaha teh sikap Kangjeng padahal mah Al-Qur'an teh wawal akti Gusti Allah nyana dihirup nang Gusti Allah wari diatur ku Gusti Allah tapi ngabohongkeun ka aturan Gusti Allah kul omongkeun ku anjeun Muhammad lastu alaikum biwakil urusan kula dakwah urusan kula perintah ti Gusti Allah sebab kula mah diangkat jadi rasul titah nyampekeun tabligh karana urusan anjeun soal percaya jeung teu percaya eta mah urusan anjeun lu boga kakawasaan mah Gusti Allah jadi kuring mah ieu nama ditangtangan ku anjeun tentang Al-Qur'an dibohong-bohong tentang Al-Qur'an maneh nambayan ka kaula bahwa bener Al-Qur'an teh ti Gusti Allah anjeun ngomong siksa sok datangkeun siksa bejakeun Muhammad lastu alaikum biwakil kaula mah teu aya nanaon teh diwakilkeun ka aranjeun titah nyiksa araranjeun kula mah dititah ge dakwah henteu titah nyiksa ju lamun kaula boga kakawasaan diwakilan Pak Ujaziakum anu haju kuring teh ngabalas aja atuh teu tambah nyieun huru-hara karana cegah jeung Nabi lamun kula dititah dakwah ku Gusti Allah titah nyampikeun ka aranjeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardh nyampikeun bahwa kula teh utusan Gusti haju aranjeun kuari teu percaya ka Al-Qur'an teu percaya ka kaula berarti teu percaya ka Gusti Allah lain urusan kula tah mah kula teh diwakilan titah nyiksa anjeun lamun kula sebagai rasul titah dakwah mun teu percaya kula disiksa atuh lain deuk nyieun katentreman jeung kangeunaan ngaranna teh beunang adu kajajaten kakuatan lain naon atuh tugas kula mah innama ana mundir tugas kula kuring mangan sakadar nyingsieunan bahwa di akhirat teh aya neraka di mana-mana jelema teu iman ka Allah neraka di mana jelema teu iman ka kaula neraka di mana-mana jelema teu percaya ka Al-Qur'an neraka di mana-mana jelema teu ngalaksanakeun kana undang-undang jeung aturan Allah neraka innama anak munir kudu mangan sakadar mere penjelasan nyingsieunan di akhirat aya neraka sakitu adapun amrukum ilallah urusan aranjeun mah diserahkeun ka Gusti Allah ya ayat hadza qoblal amri bil kitab ayat ieu memeh diinstruksikeun perang Kanjeng Nabi kitu sadar Kanjeng Nabi lain nyieun huru-hara mentek urang sebagai kiai sebagai ustad di mana dakwah ka urang lembur yang serikeun urang haju ulang alwakeun jajate atuh tah nyieun huru-hara ka kiai ieu teh budak nang tangan aing ceknya mah aing teu pernah belajar besi meureun aing di Jakarta teh kebel dagang kantong aing sudah teh belajar je teh nyahoan meureun aing teh di Bogor teh kebel dagang salak siapa nang tangan ka aing goblok haju bae ayo nu ngomong naon tadi hai ka dieu gelut jeung mama pantet teh jore mama manya gelut mama eta kiai teh beres lain kitu dakwah ketika diomongkeun keun aya batur nu ngabantu ulah antepkeun ke sadaek nanya kegeureun sorangan antepkeun ngarembet kana sejen yen komplotan kajen antepkeun bae ulah nu manta kitu ge teh bodoh can ngarti teh ku Allah can dibere ngarti ieu ku bodokna urang Mekah didakwahan ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng sebagai utusan Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim ai ku Allah teh dibukakeun hatena mah bodoh bae terus malah ngalawan ka Kangjeng merangan ka Kangjeng Nabi atuh urang ieu dakwah ka masyarakat kan urang ngomong teh di masyarakat aya nu kudu alhamdulillah jadi terbuka ya hate aya nu lain kitu lah ngomong
ngomong doang sama kiai anu kitu doang. Dah usulah dipanggil deui tampil ku kiai eta anu kitu. Kahalangan aing ngadu kotok teu meunang ngadu gapleh teu meunang. Bolon jasa. Lainnya nana nu menghindar kiai nu dianiaya belum. Atuh aing endeuh terus bae ulah ngadengekeun kiai. Ieu mah ngadengekeun ongkoh. Nya cimaki ongkoh ka kiai. Aju kiai heran gitu. Lantaran kiai mah emang caci maki. Emang carekaneun kiai mah kabeh carekaneun. Ketika kiai nyaritakeun kredit aram nu sok kredit mah ulah didengekeun. Kiai kos kitu ieu mah maju negara. Jadi urang marah tuh. Oh can datang. Antep. Jadi kiai kene nu ngomong, Kiai Golkar. Ulah sok ngundang kiai kos kitu atuh. Moal maju ieu negara urang teh akan keur berkembang kuari tinggal buahan doang. Ngadengekeun nu kos karari itu. Eta Kiai Golkar. Antep. Teu mau bendera Golkar ke di akhirat di mahsyar. Babawa jeung Presiden Soeharto lolos kami mah jandek neangan ge bendera Al-Qur'anul Karim nu lapada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi atuh aing mah bendera eta di akhirat nyanang ke di akhirat dengan bendera Golkar ka malaikat. Malaikat mana bendera Golkar? Diacung-acung. Jadi lolos teu make Al-Qur'an. Yoh, diceun aing geus ngaji kita beleutik eta ka kitab gede teu manggih. Masalah kos kitu. Bohong tah. Jatuh kaje sia meul kitabna di mana di majalah meureun sia mah. Tuh, antep kan ulah marah, ulah. Geus bae. Tukang ngadu kotok. Lah kiai eta mah ngeprihan ngadu kotok bae teu resep aing mah. Tungtungna mah kotok aing tajihna geus sareget jasa. Tadi adu-adukeun, dijantur bae ku aing. Guys, ulah terus bae kiai mah diomongkeun kabeh. Sebab lamun kiai teu diomongkeun eta mah kiai blon. Kiai mah maning kiai anu emang kunaon akur bajang urang mah ngadu kaple sok, catur kosok, nonton TV kosok, mendingan eta bae. Teh di akhirat kana neraka bareng jeung urang. Sia teh kiai mah kudu beda tuh. Sebab batur makir urusan dunia, kiai mah akhirat. Batur bakir poho ka Allah, kiai mah kudu inget ka Allah. Atuh urang saruana. Atuh saha anu nepakan jelema lamun saruana keur kaditu kabeh ya. Kadieu kabeh saha anu nepakan atuh. Ya Allah, ya Rabbi tak kiai teh sing tegerna kos kitu. Dah, cenah kiai kos kitu mah angel kaboga duit. Ya atuh emang teu maksud duit ieu aing mah komo leutik mah. Yeuy, parang sana. Cek masyarakat nu beres. Tah eta kos kitu. Diomongkeun Kangjeng Nabi, dibohongkeun Kangjeng Nabi, tantangan Kangjeng Nabi, bejakeun Muhammad, qul lastu alaikum biwakil. Kaula mah jadi wawakil, kita ngadatangkeun siksa kitu. Jangan nantangan siksa, atuh kula mah teu dibere wewenang ngadatangkeun siksa. Kemudian lamun kaula dibere siksa atuh kena malas siksa, atuh naonan, nah ini kabeh beres umat. Beresan ya umat teh. Anu mantak kiai teh pangangon ngaranna. Ngangon bebek teh kaditu det make pangitik dikadiekeun aya bae anu geus teu bisa leumpang cekol baheuna dikiekeun tuh tukang bebek makan kos kitu kaditu geus wedahareun ka dieu wedahareun ya para batur kah ka dieu tah blon eta dina wakilang eta kos kadar itu ribut betungtungna mah pangangon bebek jeung nu boga sawah. Eta ngangona sawah kunaon dikadijakeun atuh ya Allah. Anu batak diangon ge ka dieu ulah mapa. Bagi papal kumaha aja. Nu mantak aya pamarentah ge supaya ulah mapa. Pamarentah nu mapa. Atuh pager makan tanah aman tah kos kitu mah ngaran. Pagerna hirup beureun temennya. Nayla kullastu alaikum biwakil bedakeun urusan anjeun bedakeun serahkeun ka Gusti Allah. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Bejakeun Muhammad likulli naba'in setiap berita mustaqarrun aya nggon tetep nayane aya waktu anu terjadina berita nanaon ge da di hiji waktu. Apan urang teh moal kakurung ku lain waktu kakurung
ku waktu urang teh gamehan ge hiji ku tempat kadua ku waktu cek dina ilmu makulatna nu mentak salolongkrang ngenjang urang mah tu wajib ayana lamun urang hayang hirup di mana-mana lolongkrang segede urang dipuatkeun kana leuwih dileutik ti batan urang atuh paeh atawa waktu hawa atuh paeh sebab unsur manusia teh adalah opat hiji ardun dua narun tilu hawa opat maun nu mantak eta teh kos kitu teh pake nambaan manusia aya jelema gering aya nu kudu ditambahanna ku taneuh sebab dijieuna tina taneuh kos kumaha tah di mana-mana aya jelema nu diseureut ku tawon yang tawon ta eta teh ulah dibawa ka dokter kos kitu mah bawa anu nyahoeun bawa ka sawah nyokot lempung set lempungan siat beres ulah ka dokter kos kitu mah emang kumaha lempung naon sebabna sebab sanggeus tadi tajribah horenganan eta teh seseureut nu aya dina kitu tawon eta teh antina teh adalah taneuh sebabnya na timbulna asalna tina taneuh tawon mah tina taneuh tak tadina sebab dana mah ngariung urang aya bengke gateumna tah gateum teh rajana tah gateum mah di jero bae nya nama suku teu boga gateum mah jangjang teu boga ngan gede nya nama tapi panggedena mentak jadi gateum teh kos kitu tah mentak kiai teh gateum jangjang teu boga suku teu boga tapi galalin tuh kiai mah eta gateum ngaranna pindah ku ari mah gateumna ka bupati tah kebal engke anu jadi siraru nu mentak siraru asal kena cahaya bae dijieuna macam-macam anu jadi simet aya anu jadi tawon tah jadi tawon teh ku ahli hikmat Imam Ghazali Hujatul Islam lamun diseureut tawon geus pokona mah ku taneuh set letak teu kudu ka dong coba balik ngaji neangan tawon seureutkeun anak urang tungtung nyeun panyakit lamun ku orai tah lamun seureut ku orai set oraina cekel ku urang kenyot paeh kabeh ge tapi kudu make syarat dikenyot sanggeus tadi kenyot diburakeun ka dinya na ditaneuhan deui bae tah Masya Allah taneuh sebab asalna urang tina taneuh eta taneuh hayang nu kudu ku cai bae jadi naon panyakit teh ieu aya nu ku taneuh aya nu ku cai aya nu ku tah eta teh diakur-akurkeun tah teh jeung tatangkalan aya budak di ais dibawa ka kuburan mangis sesuatu kaget atawa aya galedai kaget budak teh rerenjagan bae datang ka imah peuting teu daek teu daek hees rerenjagan bae atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua bae terutama indungna bapana onam kerek bae indung kaganggu eta kudu kumaha babari taman nu kos kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget neangan tangkal bujang kaget teh anu katoel asal nu katoel eta ieu cabut kurang jeung akar-akarna ajuk kurang diasupkeun kana bak eta heula kakana cai panas geus dari panas cai tiisan budak pandian kadinya terus Masya Allah babari jasa sebab naon eta teh akur diri manehna jati diri jeung bujang kaget kos kitu bae teh teu kudu hese-hese lamun urang endek kaleuweung ku ari hayang ulah digegel orai atuh babari Masya Allah kumaha tah ngadahar paria pait dahar urang urang kaleuweung aya orai moal didegel naon sebab batur aing jeung orai lain pai cak orai batur aing ge ngadahar eta nya ngadahar eta sarua ulah ceulih ganggu cak orai teh kos kitu nah babari
itu sih nurutan lain tah mah lalagaan. Ya karim deh ya. Ieu mah keur carita likulli nabaim mustaqarrun, tiap-tiap berita yang ngon tetep daya nek aya waktu-waktuna. Urang ge ngaberitakeun zaman Kangjeng, urang ngaberitakeun zaman sahabat sebab waktu itu diberitakeun urang. Urang ngaberitakeun zaman Wali Sanga, aya waktuna kan di zaman Wali Sanga. Urang ngaberitakeun di zaman guru-guru urang kamari. Urang ngaberitakeun Mama Satibi Gentur, urang ngaberitakeun Mama Bakri Sempur, urang ngaberitakeun Mama Sujai Tasikmalaya, urang ngaberitakeun Mama Nahrawi Keresek. Diberita-beritakeun ku urang teh, di urang aya Syekh Nawawi, di urang saya Syekh Abdul Karim, diberita-beritakeun aya waktu-waktuna eta geus. Tah Kanjeng Nabi nyontoan ketika Nabi baheula dibohongkeun ku kaumna jatuh siksa. Di waktu ngabohongkeun, teu kebal datang waktu siksa. Cak Kanjeng Nabi, urang dalam Kanjeng Nabi Musa ketika dibohongkeun ku kaumna Kanjeng Nabi Musa, siksa datang. Kanjeng Nabi Lut dibohongkeun ku kaumna, siksa datang. Waktu bakal nu ngajawab. Mentak cek kalau cek budak wari mah udah nggak usah dilawan, nanti akan terjawab oleh waktu sendiri. Iya tali kulina bayi mustaqarrun. Tiap berita ayat nuan tetapna yakni aya waktu-waktu terjadina. Tak cerita-cerita nu baheula, cerita nu baheula. Kanjeng Nabi Syuaib, Kanjeng Nabi Yunus, Kanjeng kabeh kaum teu percaya aya waktuna siksa ku Gusti Allah. Nah, Kanjeng Nabi kuari nyaritakeun anu bakal kula kuari dibohongkeun isuk pageto, mungkin saminggu, mungkin 2 minggu, sabulan 2 bulan. Dalekeun cak Kanjeng Nabi, tinggal nunggu waktu we siksa bakal datang. Likulli nabain mustaqar. Bakal datang. Terjadilah siksa ka kaum-kaum kafir di Mekah. Hiji dibere paila, nomor kedua dibere sieun ka Kanjeng Nabi teh siksa keneh eta. Sieun teh siksa. Teu meunang aya Kanjeng Nabi Muhammad liwat. Orang sieun Muhammad liwat. Aya sia Muhammad dibaheula ge. Nya nama hiji tiroka bohong, nomor kedua sakecap nyata. Cak nya teh bakal aya siksa, puasa minggu deui puasa bulan deui dibere sieun ngageter bae. Nya nasehatan ngomong ka Kanjeng Nabi embung jam musuh. Tapi manehna percaya ka omonganana. Mantep di mana aya Kanjeng Nabi sieun, tah eta dibere sieun teh mah. Siksa tah teh sia ade sia. Nyana ngomong di barisnyana, "Woi, ieu urang pan dinten teh ge sieun." Oh, eta kumaha mun beneran Muhammad, sedangkan Muhammad nu tiba heula ge tilok bohong. Ayo urang mun siksa ieu mah naik ka mana ieu coba? Mun banjir misalnya. Ayo mun gempa urang deuk ka mana nya ngarobrol kos kitu bae, jual poe sararieun mah. Sieun teh eta teh tersiksa batin. Masya Allah, sieun teh tersiksa kos jelema sieun ka jurig. Jelema cicing mede tengah imah salat Allah kertek. Naonnya? Naonnya ya naonnya. Subhana rabbiyal azim. Tak. Wah. Berem. Demi Allah. Tok. Jepan bener. Tersiksa nya mulai kesang kalaluar ulah diterusun bae kitu ya salat cara aya hiji kiai salat di masjid kemudian salat isya babarengan jeung muridna pas salat jam 12 penting begitu santrina salat kiai pan salat kiai salat tah dihareup lantaran cak kiai teh tenang loba santri gitu takbir Allahu Akbar sorangan beta kiai salat tengah penting santri ku lantaran ada kiai ngahargaan kalaluar nya santri sedangkan pan ieu urusan di makam pan ieu urusan jarah cek kiai sia amat santri kalaluar tolol cek nya mah aing teu sieun meureun ye kaluar kabeh santri di masjid teh sebab ngahargaan ka kiai atuh lain ruku endahan malik jang ulah ka mana nya ulah ka mana kiai borangan lain jawatak pa borangan beranian eta watak karana tah
masuk gembul eta watek eta kos kitu. Iya tuh gembul bae. Sanyan kiai ge weh gembul atuh gembul bae watek mah kos kitu. Tah eta kos kitu. Nah, ieu likulli nabain mustaqarrun. Sieun dibere sieun siksa. Mulai ke saya siksa ka orang-orang Mekah. Hiji dibere paila, eueuh hujan sababaraha bulan. Teu jaradi tatangkalan. Dua dibere sieun. Eta teh geus tersiksa luar biasa. Sieun teh tersiksa pohara jasa. Siksa encan engke siksa nu terakhir mah ketika perang ele tumbang berbagai tokoh masyarakat di bagian kafir pae ponar siksa. Wa saufa ta'lamun cek Kangjeng Nabi. Awas. Likulli nabain mustaqarrun, tiap berita bakal aya waktuna. Baheula berita-berita anu aya waktuna terjawab oleh waktu. Ya, Kangjeng Nabi. Teu percaya ka Al-Qur'anul Karim, teu percaya ka Gusti Allah, teu percaya ka kula bahwa kula diangkat sebagai Rasulullah. Awas. Tunggu waktu, wasaufa ta'lamun. Bakal nyaho sia kabeh. Wah, eta teh paling sieunan di Kangjeng Nabi. Wasaufa ta'lamun. Awas, bakal nyaho kabeh terjawab oleh waktu sendiri. Saharieun kabehan dikitukeun teh tah. Ieu tah bahasa Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, likulli nabain mustaqarrun wa saufa ta'lamun. Ieu teh tahdi panyingsieuna ti Kangjeng Nabi nu titah diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi. Jangan paman. Awas bakal terjawab oleh waktu pasaufa ta'lamun. Sakedeui bakal nyaho maneh kabehan. Tunggu tanggal mainnya. Kangjeng Nabi langsung ngaleos sari. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Muhammad di mana anjeun ningali ka jelema-jelema anu ngolok-ngolok ngahinakeun ngaistihza ngaguguyon ka ayat-ayat kaulan agung cek Gusti Allah yana ka Al-Qur'anul Karim ta farid anhum ngabalieur anjeun ulah cicing bae di dinya wala tujalisum ulah babarengan diuk di dinya hatta yakhudu fi hadisin ghairi sehingga manehna ngaromongkeun omongan anu lain. Jadi Kangjeng Nabi teh pan kieu dititahna ye asal aya kerumunan manusia keur ngariung 5an 10an Kangjeng dititah ku Gusti Allah diuk di dinya. Diuk Kangjeng Nabi dirinya faqa'adta ma'ahu. Diuk anjeun babarengan jeung manehna. Terus ngobrol Kangjeng. Geus ngobrol nyaritakeun pangeran, nyaritakeun dakwah lah Kangjeng. Ke ditaringgalku. Kaya deui jelema-jelema di pasar Kangjeng Nabi keur ngariung orang-orang pasar Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah Kangjeng. Jadi titah ku Gusti Allah ukud Muhammad pihak diuk didinya sok geura dakwah Kangjeng Nabi nyaritakeun soal ka pangeranna. Engke didarengeun dicemooh Kangjeng Nabi lah Muhammad ngomongan teh kos kitu teh jauh ti kos kitu mah lulu ditaninggalkeun. Masya Allah. Ayo baris pangangon-pangangon ieu ngangon onta, ngangon embe, ngangon sapi, karumpul pangangon dihandapeun tangkal hormat. Kangjeng Nabi datang kadinya nyaritakeun soal ketauhidan ka pangeranna ditaringgalkeun. Ya Allah, ya Rabb. Coba. Satu ketika orang-orang Mekah kafir Mekah keur ngarumpul Kangjeng Nabi datang kadinya sesuai jeung instruksi Gusti Allah. Sakumaha diinstruksikeun ku Gusti Allah, Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah. Kunaon tuh nyana nyaci maki Al-Qur'an. Ngahina ka Al-Qur'an. Ngajoek-joek Al-Qur'an. Tah, Kangjeng Nabi diinstruksikeun ku Gusti Allah. Wa idza ra'aital ladzina Muhammad di mana anjeun ka jelema-jelema ka kaum-kaum anjeun